Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daun salam, daun saga. Nu ngajawab salam mudah-mudahan sing asup ka surga. Amin. Atuh nu anu kacaangan ku lampu sing dicaangkeun kana jalan surgana Allah. Amin. Anu kapoekan ku lampu sing dipoekeun kana jalan surgana Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo orang maca sholawat lah sesarengan takdim ka Kanjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Anu tiasa apalnya sasarengan. Sholatullah salam sadayana ala toha Rasulillah. Sholatullah salam ala yasin Habibillah. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fi hadhihi al-lailatul mubarakah ay walimatu nikah ala sabilil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Amma kamah mayaku min sayin wafa litil witil wiha wujuban sa'aw. Amma ba'du faqalallahu ta'ala fi ayatihil karim a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wasulasa warruba. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahu habibul karim wa nahnu ala dalika minas saqirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allahu sayyidina Muhammad wa qala Nabiyu Muhammad. Kurang kompak cintana. Wa qala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati paman rogiba an sunnati falaysa minni. Puji anu ngancik dina ati, puja anu aya dina mana hayu urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla anu mana Allah subhanahu wa ta'ala tos nyiptakeun alam dunia anu diisi kumang pirang-pirang jalma nyaeta jajaka sinareng wanoja anu pikeun berkeluarga mun papisah teh mah jadi janda sinareng abdi teh namina Adiman Abdul Wahid asli ti Banten kaleresan nuju kosong jadwal ngiring sareng saderek ka Sukabumi. Jadi mun di Banten mah ngaosok ieu sok ditamahan teh jadi janda ari tungtungna teh keletuk weh janda pirang. Leres sakali deui mun papisah teh mah jadi janda sinareng duda. Salawat beserta salam aya makrunan bitaqdim. Dialah manusia anti korupsi, anti durhaka, manusia termulia sajagat raya.
Walaupun beliau belum pernah ke Cianjur, tapi orangnya masyhur leres. Walaupun beliau belum pernah ke Bogor, tapi orangnya ke Sohor. Walaupun beliau belum pernah ke Gunung Batu, di mana di Banten, tapi orangnya bersatu. Dialah siapa? Dialah manusia anti korupsi yang rela mengorbankan nyawanya, bahkan darahnya bercucuran, giginya rontok demi membela umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anu kusim kuring sangat dipihormat para alim ulama, guru-guru urang sadaya anu nampak hadir, baik anu sepuh atawa anu anomna, hayu urang doakeun ku urang sadaya. Mudah-mudahan ieu guru urang sadaya nomor kahiji sing dipaoskeun yuswa amin. Sing dibabalikeun milik rezekina amin. Sing disoleh sarolehatkeun pala putra putrina amin. Jeung deui titip tisim kuring mun di mana guru urang sadaya cundung waktu tinggal kana mangsa, takdir anu teu tiasa diukir singlar, takdir anu teu tiasa diukir pupusna mina, ulah waka dimaotkeun sateu acana nyanak iman sinareung. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu jisim kuring sangat dipihormat sahibul bait, sahibul gernaka, sahibul mahfalah anu ngagaduhan ieu acara. Mudah-mudahan nepi ka ngorbankeun tanaga, harta, bahkan emutanana cek paribasa teh mah moal laksana ieu acara umi, moal laksana ieu acara bapak, lamun eueuh mangdana jeung biaya leres saha mangdana teh, saha biaya teh. Jadi bangunku hayang geura nikahkeun nu jadi putrina, nepi ka ngorbankeun cek paribasana boga mangdana, boga biaya tajong kana naon teh, kana tariguna jeunkeun kueh gede, sepakana nogna dibelikeun deui kana jeung sajabana. Mudah-mudahan ieu acara enjing bade dinikahkeun, mudah-mudahan sing mulus lahayu, mulus rahayu, berkah salamet amin. Ya Allah ya Rabbal. Sabab mun di Banten teh mah kieu cek paribasana ieu kedua mempelai, sing dijadikan kedua mempelai saregreg saigel sapihanean, kacai darek mandi ka darat darek salat, ulah waka dimaotkeun, ulah waka dipegatkeun ku Gusti Allah, satu acana pisah yang maut yang memisahkan. Amin. Lamun aya bahasa kolot kieu, mudah-mudahan ieu kedua mempelai sing nepi ka paket rok itu, oh berarti incu geus reuy, anak geus reuy, geus marawa itu ke pepegatan. Salah teu? Dan mudah-mudahan ia kedua mempelai sing dijadikan seperti keluarga baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kusim kuring sangat dipihormat para pemuda, ayah pemuda, para bapak-bapak, ayah bapak-bapak, para ibu-ibu, ayah bu, para santriat, ayah. Kalau resan simpuring ge anu keneh heuh. Acan nikah. Bisi we ieu ngadak teh nanya ge. Kamu nanya meureun. Well, pokona mah. Naon sababna urang sadaya kumpulna dina ieu tempat, urang sadaya calikna dina ieu tempat, ngan saala kadar lain urang ririungan tina ieu mahfalah, lain ngan saala kadar urang calikna dina ieu tempat, tetapi urang bisa sasarengan jeung sahibul bait ka mana? Ka surgana Allah sareng Kanjeng Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mantap ayeuna mah sahibul bait, sahibul gernaka keur kacaahan, keur kagunturan madu kacaahan wedang. Lamun anu hadirna dina ieu tempat 2000
Aya teh 2000. Lamun nu hadirna 1000 mangka tisa urangna ku malaikat bakal disetorkeun ka mantenna bungah teu. Mantap genah lempang ka dapur cek paribasa teh mah daging muning daging sapi mah aya keneh masih keneh seueur. Komo lamun ieu sahibul bait bahkan sahibul gernaka ngundangna anu cek paribasana goyang itik naudzubillah saha anu hadir jeung saha anu aya dina ieu tempat ku Gusti Allah bakal ditamplokeun dosana. Naudzubillahi min dalik. Jadi alhamdulillah urang mah ieu bahkan sahibul bait nepi ka acara kikieuan teh bangun ku hayang babarengan jeung urang dieu asup ka surgana Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab ieu teh bulan mulud keneh leres teu? Urang tadi tos maca sholawat ka Kanjeng Nabi perlu pembuktian ka Gusti Allah jeung perlu pembuktian ka Kanjeng Nabi. Naon sababna ibu? Naon sababna bapak? Mun seorang pemuda cinta ka seorang pemudi ngeun hanya kadar anu disebutkeun omdo. Apal teu omdo? Omong doang. Cinta na palsu henteu perlu pembuktian, kadang-kadang dihargaan moal. Jawab, kadang-kadang diterima moal. Leres? Tingali Kanjeng Nabi nepi ka ngorbankeun nyawa, darahnya bercucuran, giginya rontok, kena sabetan pedang pikeun ngabela umatna jaga di akhir zaman, tetapi urang sadaya geus tiasa can sapoe sapeting maca sholawat 100 kali. Jujur wae ieu mah pernah acan tapi syafaat mah hayang ti Kanjeng Rasul. Hayang mudah-mudahan nu hadir di ieu tempat sing dikuatkeun iman ku Gusti Allah, sing bisa maca sholawat diibadahkeun jeung dibiasakeun sapoe sapeting 100 kali. Suk isuk sholawat pabeberang pasosore papepeting ti peuting mah sare ngeun iraha sare na lamun unggal poe maca sholawat sare maca sholawat unggal poe ngeun samemeh sare urang nyempetkeun waktu maca sholawat heula. Sakali urang maca sholawat mangka bakal 10 rahmat ku Gusti Allah. 10 kali urang maca sholawat mangka bakal 100 rahmat. Bahkan ku Gusti Allah alpa marotin nepi ka 1 juta rahmat anu diturunkeun ka urang. Leres teu? Leres. Ieu ngaranna perlu pembuktian. Naon sababna? Sabab anu nikah ieu moal saala kadar cinta na doang, omong na doang, bahkan ieu cinta kabagi 3. Kahiji cinta cek mang santri, kadua cinta cek pemuda, katilu cinta cek aki-aki jeung nini-nini. Leres? Sabaraha cenah cinta teh? Kompak-kompak sabaraha cinta teh? 3, 2, 4, 5, 3. Dicanya, hai mang santri, naon hartina cinta? Dijawab ku mang santri, tahan kopeah bodas, nuker ngarokok ngebul. Mantap, teruskan pejuang duhon. Sabab mantaroka duhon pahwa nisfu rijal. Saha jelema anu tara ngarokok sabelah ti lalaki. Leres? Itu cek gaya nama. Jadi pejuang rokok merdeka. Itu. Jadi di mah di Banten malamun santri tengah rokok bencong. Bener tuh? Bener. Laras. Nomor kahiji dijawab ku mang santri, naon ari ngaranna cinta mang santri? Buka anak kitab. Tayangan unggal peuting mutolaah. Tek kapangi. Sayun la yuro wa la yumasu walakin yuhasu.
Cinta itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan, namun bisa getarannya dirasakan dalam dada. Eta cek mang santri. Mantap. Lamun hiji santri geus kabungbulengan ku hiji santriat anu di mana ieu hiji santriat teh gulawing. Gulawing. Pokona mah lamun aya laler entep teh geus palid na pipina. Ningali santriat teh geulisna kawanti-wanti endahna kabina munti peting ka impi-impi ti berang kabayang terdahar ge asa we si dia ningali listrik si dia ngadahar gula asa araramis ngadahar kopi asa pararait komo noel uyah ka dapur asa ararasin bahkan gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina ti peuting ka impi-impi ti beurang kabayang-bayang nogna nog gadok nog sagadona teh gadok nog sapotong. Jadi lamun aya nog hiji teh dibelah dua Bu. Gadok nog sapotong irungna kuung-kuungan pipina ngadaun seureuh pipina ngadaun eta jidatna mini herang kos lampu neon eta halisna teh ngajepat dong hileud bulu lamun cek mang santri teh mah beuh eta santriat mini ku endah ningalina basa Banten mah gitu ciri khasna endah doang tilok make wedang oge mantap weh lamun nikalina basana ngan eta hiji santri nepi ka kabung bolongan nepi ka geulisna lil ibarat permata aku bagaikan rembulanmu yang di setiap pagi seperti matahari yang bisa menerangi hatimu. Leres kau bagaikan bulan yang bisa menerangi di saat malam gelap gulita untuk hatiku dan hatimu. Bahkan dua cinta, dua hati berpadu di malam satu. Leres? Maka cinta nak luar biasa. Anu ngaranna cinta geus beuh moal kabayangkeun. Sabab ditingali teh bodina teh cek barudak teh mah dikobong kos body gitar. Gitarna teh gitar naon? Gitar biola. Mantep weh pokoknya mah eta cek budak santri beuh. Nomor kedua cinta cek budak pemuda. Naon ari ngaranna cinta hai pemuda? Naon ari ngaranna cinta hai pemudi? Cerita indah namun tiada artinya. Naon hartina geus anu ngaranna pemuda pemudi nafsu mejehna naik bahkan tipe ting geus catan hayu urang malam minggu mah ka pantai. Hayu malam Senin mah urang kaditu, hayu malam Minggu mah urang kaditu, kamana? Ningali kafe geus pinuh, ningali restoran geus pinuh, akhirna ditukangeun eta kafe teh aya kurung doma. Aya kurung doma. Tek weh tidinya pacaran. Hanapeun kurung doma bayangkeun ku ibu. Kumaha rasana bobogohan dina hanapeun kurung doma bari keur ngawangko teh celak weh naon teh tai cam cikiihna geuning teu karasa we da anu ngaranna cinta mah lil ibarat tingali cintana Siti Julaiha ka Nabi Yusuf ibarat itu beuh mantepna luar biasa. Pokona mah naon ngaran cerita indah namun tiada artinya teu kaharti bablas naon sababna tingali kisahna Siti Julaiha sareng Nabi Yusuf bahkan eta Siti Julaiha dunungana Nabi Yusuf ulama nerangkeun kagantengan Nabi Yusuf lil ibarat dibere 50% 25 nabi dipasihkeun ku Gusti Allah ka saha ka Nabi Yusuf
Coba nepi ka Nabi Yusuf mah, hai Nabi Yusuf cek Siti Julaiha kulan ari ngaranna pegawai mah mun dititah kudunungan kudu nurut apa ulah? Nurut apa ulah? Atuh ngaranna gawe da anu ditingali na teh gaji. Akhirna ai Yusuf coba geura bersihkeun debu-debu anu aya di kamar simkuring, anu aya dina seping berat simkuring. Akhirna nurut teh Nabi Yusuf teh ka mana? Ka kamar. Ari pas geus di kamar dituturkeun ku Siti Julaiha, dikunci pantona. Dikunci pantona eta ku Siti Julaiha, cek Nabi Yusuf aya naon ieu geus ulah kudu kepo. Geus ulah kudu kepo. Hei Yusuf, saya menyuruh kamu bukan hanya untuk membersihkan tempat tidurku, tapi bersihkan lipstik yang ada di bibir saya. Skincare yang ada di pipi saya syaratnya dengan bibir kamu. Akhirnya tidinya Nabi Yusuf rek diperkosa. Coba zaman ayeuna pernah teu awewe merkosa lalaki. Kumaha meureunannya? Da biasa kitu. Da awewe mah resepna teh nu geus pengalamanna hayang di luhur hayang dianap. Biasana eta mah bebas. Nepi ka eta Nabi Yusuf teh kabur lumpat keluar di bedol nepi ka suek bajuna. Akhirna eta prajuritna pegawai istrina pemerintah nepi ka anjeun wani merkosa dunungan anjeun. Dipikir ku Siti Julaiha, lamun anjeun teu percaya emang kaula ngebohong kitu. Tah pas begitu pasukan awewe anjeun teh ngajajar nyekel peso hiji ewang jeung apelna hiji ewang tidinya teh bisi kaula teu percaya. Akhirna Nabi Yusuf dikaluarkeun ku Siti Julaiha di kamar. Coba hiji geura deg-degan eta apel cek Siti Julaiha ka saha? Ka pegawai na awewe anu gareulis. Nepi ka eta teh pas kaluar pan bengong. Anu diteg-tegan teh lain apelna naona nepi ka curugna garetihan, nepi ka kulitna barareunang teu karasa kusabab bengong ningali kagantengan Nabi Yusuf anu istimewa. Leres teu? Eta nomor kadua. Nomor katilu dijawab ku aki-aki jeung nini cek intu nate assalamualaikum. Waalaikumsalam cek aki-aki teh ki naon cu naon ari ngaranna cinta kieu jang cek aki mah cinta itu diawali dengan kusah kasih jeung diakhiri dengan kusah koseh. Eta anu ngaranna cinta. Bukan langit, bukan bumi. Bareng. Bukan langit, bukan bumi, bukan pula matahari. Kau janjikan saksi cinta pada Allah Ta'ala. Eta anu ngaranna cinta mah anu ngaranna cinta. Mantap urang mah alhamdulillah bisa kempel dina ieu tempat eusina substansina ieu pembahasan. Urang mah sing bisa kempelna ngariung jeung Sohibul Bait jeung bisa kempel jeung Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.